orenganan aya paranti-paranti nah awak kurang lamun sehat ngeunah dahar asli rarasaanana asli lamun sehat ketika orang dibere jeruk amis asli berarti sehat ketika orang dibere semur amis ngeunah sehat lantaran dibere orang anggur amis sehat normal lah ngeunah ketika dibere gering ulah gering parah sari awan bere jeruk mulai guys aduh beres sambel dia ngabunuh aing tuh iya be nyeri huntu ya geus nyeri huntu geus sabulan teh cager-cager masa sih nyeri huntu sabulan jadi lo kayak di mana ge paling 2-3 selesai iya mas sabulan encan cager-cager iya teh berarti SMS ti malaikat Israel nu sebenarnya mah geus SMS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Muparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atsba tabi'in Al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat bil khusus ka Kiai Haji Basrudin oge ka kiai-kiai nu sanesna aya sababaraha tokoh aya Bah Haji Didi oge nu sanes-sanesna bil khusus pisan deui ka keluarga duka keluarga almarhum Abah Haji Sukari patali sareng simkuring ialah aya patali besan jadi besan pun alo bil khusus pisan deui katamu urang anu pangkolot-kolotna anu geus teu kuateun hirup geus teu betaheun cicing di dunia geus hayang nyusul ka Abah Haji Sukari
Ieu nu aya di gigireun sim kuring anu make jas. Para qori alhamdulillah anu tadi parantos ngadengungkeun ayat suci Al-Qur'anul Karim nu sami ku sim kuring dimulyakeun. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu hampir bae sim kuring moal hadir ieu. Hampir lantaran malam Rebo jangjina mah diundur ke malam Kemis aja puyeng mantas naik bus puyeng sebab di jero busna ieu ngahiji jeung nu kieu jadi ngobrol teu konsentrasi titah maca sholawat di jero mobil endahan dara rongeng bae mending dongengna dongeng nu bener mah teu meunang manggih nu baheno ditunjuk. Ya Allah ya Rabbi asalna aya nu nyingkap seuri jacak kula bageus kolot kitu mah tunya lah tapi ternyata horeng makin kolot makin ngegedean tah himah narakana. Sekali deui ieu mah berkat inayah ti Gusti Allah alhamdulillah sim kuring khususna umumna urang sadayana kempel di dieu dina raraga dorong doa ngabesuk kadulur urang keluarga urang anu geus aya di alam barzakh anu urang ge pasti moal birek deui moal kembang boa deui urang ge sarua bakal nyusul sakumaha nu diucapkeun ku junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallahu ta'ala bikum lahiqun. Aranjeun kabeh wahai ahli kubur geus tari heula miheulaan kami wa nahnu cek kaji pendi kami ge bakal nuturkeun wa nahnu alaikum tabaun bakal nuturkeun wa inna insyaallahu ta'ala bikum lahiqun bakal nyusul moal kebal deui urang aminan amin mudah-mudahan nyusul. Abah Haji Sukari 40 poe geus aya di alam barzakh memeh nama nyana babarengan jeung urang barang daharna sarua jeung urang sangu daging nginumna sarua kitu keneh bubuahanana sarua tapi barang geus maot mah horenganan kadaharanna lain kadaharanana hayang dibere ayat-ayat suci Al-Qur'an doa-doa sholawat beda horeng kadaharanan atuh kuari bae urang kiriman Haji Pendi ulah dibere naon nya namu urang hadiahan bae ila ruhi Haji Pendi Al-Fatihah. Urang Al-Fatihah orang teu beukieun nya nama rohna ge
kebekian nya mah berarti jasad jeung rohna beuki ngan ka daging loh sangu jeruk ternyata horenganan Allah nyiptakeun manusia teh beda-beda. Aya anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jadi rasul Allah. Nabi pasti. Aya anu diciptakeun teh sakadar jadi nabi we, teh diangkat jadi rasul Allah. Aya nu diangkat teh jadi wali Allah. Aya nu diangkat ku Gusti Allah teh jadi pangkat solihin. Aya nu diangkat ku Gusti Allah diciptakeun teh sekedar mukmin. Aya deui nu diangkat ku Gusti Allah diciptakeun ku Gusti Allah jadi munafik. Geus kaditu nu jadi kafir murtad. Jelas lamun manusia dilahirkeun ke alam dunia diciptakeun ku Gusti Allah jadi rasul Allah pasti nabi tempatna geus jelas moal aya hiji-hiji acan nu dikanarakakeun pasti ka surga. Eueuh hiji rasul, eueuh hiji nabi nu diasupkeun ka neraka. Mantak di Bandung aya nu hayang jadi nabi, Nabi Asep. Ku hayang-hayangna ka sorga embung ka neraka, urut tukang beca eta. Urut tukang beca, ku resep-resepna nyana nabi mah ka sorga lah aing ngaku jadi nabi belah. Deureus da urang Bandung, henteu urang pangodokan. Mun urang pangodokan kan jore, masa nabi ngodok. Tawa aya urang aya nabi lahir di Rancabango aing mah teu hayang. Jore ngaran lembur Ranca Bango jore kan atuh jore coba Cilongok Bay siapa hasud atuh jore Ranca Bango Masya Allah lah lembur iya masalah nu penting jelema-jelemana nu bararagus diciptakan ku Gusti Allah jadi syuhada. Cara para sahabat di zaman Kangjeng Nabi jelas syuhada mah ahli surga. Diciptakan ku Gusti Allah jadi aulia-aulia Allah. Jutaan, puluh juta, ratusan juta nu diciptakan ku Gusti Allah jadi wali-wali Allah. Nu geus tenar di urang, bahkan selalu ku urang dikenang. Di hadiahan Tuan Syekh Abdul Qadir Abu Hasan Asyadzili geus puguh madzhabul arba'ah Imam Syafi'i eta anu suku urang di hadiahan Sri Sikti Ma'rufil Qurhi Junaidil Baghdadi ya Allah eta lain sambaragan jelema belah dieuna di urang aulia tis'ah wali-wali sanga di urang aya Syekh Maulana Hasanuddin aya di dia nu ngaran Hasanuddin aya tukang naon ngaranna mah bagus Hasanuddin Masya Allah tapi horengan wali yang monggen lah sakitu bae pokona mah tah aya deui di urang putrana Syekh Maulana Yusuf beuh Masya Allah aya di dia Yusuf ayalah kok orang nyaritakeun Kangjeng Nabi Yusuf nya kasep nya nabi sorga aya Yusuf dia ya Allah ya Rabb jelas para aulia Allah aya nu diciptakeun ku Gusti Allah teh jadi sholihin anu bisa hablum minallah hablum minan nas jeung manusia para aya codeka istimewa pikaresepeun lantaran mun nyana nangga jeung tatangga silih ajeuna silih asah silih asih silih tanya silih bere silih doakeun
pan ari di lembur pondok mah jeung tatangga ge teu wau kampung pondok teh kampung si eta teu wau jeung tatangga bahkan lamun eta tatangga tabrakan HDG pada eta senep kana jantung solihin mah masya Allah jeung tatangga jeung babaturan indah boga babaturan sarua pada ngawarung warungna maju alhamdulillah Gusti keun bae abdi mah teu maju ge asal babaturan abdi bae eta ku bahasa ngeunaheun pibuktieudan masya Allah aya nu tani sawah babaturan urang mah baragus di desa sawah nu urang mah kuwereng alhamdulillah Gusti kajen nu abdi mah kuwereng ge asal babaturan bae bararagus tah lamun kos kitu kan ngeunaheun ieu mah lain kitu pan Gusti kok nu abdi kuwereng nu itu henteu awas bawakeun bensin ku aing sia tah eta hararese hablum minan nas narapi geus puguh hablum minallahna sholihin sorga sarua kedeh mantak urang aing ngadoa zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima zalikal fadlu minallah na eta dianta ya hadiyal mudillin wa ya rahimal mudnibin wa ya mukila asaratil asirin wa ya mujibas sualil abidin irham ya Allah hadaka min dzal khatil azim wal muslimina kullahum ajmain Allahumma ja'alna ma'al akhyaril marzukin alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alim hayang ya saurang di akhirat dibarengkeun jeung para rasul Allah jeung para nabi Allah jeung para siddiqin jeung para sholihin di akhirat bakal di kelompok-kelompok dibere bendera saurang-saurang urang milih di bendera nu eta tadi berangkat menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Haji Pendi moal ka aja moal lantaran kuarina ge bendera na Golkar PDI geus aing mah ti kuari pepegatan jeung si aing gua teu hayang aing aduh rusak hiji jeung nu kos kararitu mah iya aing mah benderana geus teu kudu make bendera kitu aing mah benderana Al-Qur'anul Karim mulai bendera-bendera kos hati mah palalaur aya nu wasiat sagala abah mamon paeh bendera PDI kuburkeun ka jero goblok teh urang pondok tolong bendera Golkar asupkeun ka jero emang ayat kursi wah budak ayat kursi gitu beunang diasupkeun ka jero paling ditulis di boehna make ciduh-ciduh ge ulah ciduh Haji Pendik atuh ciduh ahli Allah saya tuliskeun gede Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la di boehna beunang omat tapi beusi ka urang dieu maot coba Haji Pendik gerokeun keuna nulis bah tu malaikat ge kieu bae ieu tulisan saha ya Karim ya Allah teh ieu mah keur carita urang lamun teh mah ditanya Aisyah awak asup ka kelompok nu mana ja Rasul mah geus moal eueuh nabi kitu keneh jang geus ditungtungan ku Kangjeng Nabi urang para syuhada ceritana baheula mah istimewa terus para aulia-aulia Allah ai maneh kelompok mana ya awak engke di akhirat bakal na asupna ka kelompok mana nu tadi makan geus jelas tamah boga nilai tersendiri di akhirat jelas geus moal bireuk deui ketika urang di kelompok nu eta ayana di kelompok kredit ayo sia kelompok kredit motor can anggeus datang ka ayeuna mobil kitu keneh ieu mah motor jeung mobil datang ka dibawa deui ku bank da kuari can nyokot deui
kelompok eta ya Allah ya Rabb. Si adek kadek urang ieu kukumpulan di dieu teh lain diondang ku keluarga, lain diondang ku kula, lain diondang ku kori, lain diondang ku tokoh dieu, diondang ku Haji Sukari. Cik almarhum Haji Sukari wahai urang kampung Rancabango. Ye Abah Haji geus paeh. Maot besi sopan teuing urang dieu mah paeh bae. Beda kan ai maot maka jelema ai paeh maka kebo. Ya urang dieu mah anggap kebo lah. Atuh bahasa ge kan beda. Di Bandung hayam, di dieu kotok. Di Bandung mah tai kotok, di dieu mah tai hayam. Tibalik. Di Bandung mah kan itu piceun tai kotok. Ngarada ge ka kotok ulah sopan. Di urang mah di urang piceun teh tai hayam. Haji Peni ge gugol sok kadenya tai hayam piceun. Tanya ku urang mah aja dahar jeung kotok. Ih, dahar jeung kotok, taina hayam blon teh coba. Saya tidak ngerti datang ke paeh asana mah. Moal ngerti geus sih mah. Ya Allah. Tah, cek Abah Haji, masyarakat, keluarga. Ya Abah Haji geus aya di jero kubur. Geus teu bisa barang dahar deui. Beramal ge geus teu bisa. Sesuai jeung nu diucapkeun ku Kangjeng percis cek Abah Haji idza matabnu adam in qata amaluhu pegat amal paeh jelema pegat beramal deuk kumaha beramalna tuh jaga subuh nyawaan boro-boro salat puasa mandi ge di pandian mun aya nu mandi sorangan urang dieu paeh haju mandi sorangan deuk kumaha coba begitu deui pandian ulah waka kayak kula mandi sorangan atuh urang dia bisa ngajengkang kabehan tapi ayah jelema nu mandi sorangan saha tuh Gunung Santri soleh Gunung Santri nuku urang sok dizarahan nyana mah maot di luhur gunung terus nyiapkeun boeh sorangan ngagali kuburan sorangan mandi sorangan Masya Allah wali itu mah jelas nama wali mah geus macem-macem geus wali mah zahirna hungkul nu maot teh batinna menti dari sia ku ari geus pae ja kaleuna lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ketika muriangna nu luar biasa kritis geuringna bahasa kritis teh urang dieu mah naon parah urang dieu teh nyaon kritis kan atuh kula mah sok aya bahasa-bahasa kitu sok inget digondongin Gus Dur teh aya urang Madura kiai kabeneran ngundang Gus Dur jeung pondok anyar. Alhamdulillah Gus sekarang pondok saya udah rapi waduh di atasnya juga udah pasang internet ceknya teh maksudnya internet meren udah pasang internet ceknya teh oh ya bagus disebut bagus yes sekali deh diundang deh eta teh nya masang internet bener masang internet ngomongnya salah deh alhamdulillah sekarang internet udah dipasang ceknya cek Gus Dur tibalik balulus yang macamnya ai tadi internet jadi internet ai kuari internet jadi internet atuh iya dia tuh ngomong teh kos itu mana ceknya handphone headphone teh nyahoan bahasa Inggris kan kuduna mah hand namanya headphone nya nama waduh tah mah headlier kadinya saya jeung loba bodoh mah tapi kula resep ngahiji jeung nu bodoh teh resep asa pinter aing ya Tan Abdul Qadir muriang parah
pemajikan anak insuna kabeh datang Tuhan saya napas geus kaluhur ka handap napas geus kaluhur ka handap careurik kabeh pemajikan anak jeung insuna udang Tuhan saya wahai pemajikan wahai anak wahai incu ulah ceurik ceknya Abah ulah dicengcerikan muriang nu ieu memoal ka maot abah mah muriang ieu mah melila kene abah ka maot cek anakna kok bisa lila kene emang abah apal-apal tuh di Lauhil Mahfuz aya kene anak abah hiji deui can kaluar di tonggong abah engke bakal dingaranan Abdul Rozak oh eta meureun cilongok nya lain tuh merojak mana tuh apalin walimah bahwa manehanan encan waka maot apalin Masya Allah Karim namun kemari kula di Jogja dongeng aya seseorang nu ngaran Muhtadi jelemana biasa bae tani jelemana kadang-kadang atuh ngaran-ngaran marhaba biasa terjadi nomor hiji pakai anak tilok pakai jas cara siapa tilok biasa paling sampli ente hebat lah secara pandangan kasat mata teu hebat begitu tatanggana aya nu maot daratang jelema ngalayat kabeh kadinya termasuknya na begitu nyana ningali seuri nyana mun ceuk bahasa Sunda mah can maot nyana mah atuh cak keluarga can maot kumaha aja geus teueuh nyawaan sekali deui encan can maot sarkelan ku jelema dipencetan dampal sukuna bahkan mun di Rancabango mah sok digegel ya geus eueuh geus maot kabeh menyatakan kiai-kiai jeung kasepuhan-kasepuhan maot cek nyana acan geus bae di jam 10 jelema ngalayan rame jam 12 mulai siap di pandian ba'da zuhur di pandian bungkus menjelang asar sholatin langsung bawa ke makam begitu diasupkeun ke kubur nyana huda kula di mana cenah ieu nu nguburna modal nu kararieu atuh ngajengkang di dinya hampir nu maot hirup deui nyana paeh hampir udah Masya Allah biasa udah atuh kaget kan kabeh jelema-lomba atuh nguburkeun ngaranna ge ayeuna ada kaimah ge rada rarasaan nu sejen si budak hirup bener apa henteu sih ya datang ge aing kudu dibawa pakaian boeh cek ieu langsung datang ka imah ganti baju ditanya iku malah lakona cik manehanana kula ngahiji di hiji perkumpulan haju tidinya langsung perasaan ieu naon gara-gara deuk hujan begitu deuk hujan kula ngiuhan barak ngiuhan terjadilah ngiuhan ceknya eta sempit tempatna orang bae dina mata kasar mah maot nah geus teh kacaritakeun tah kos kitu mah ieu mah ko nyahoeun tamu tadi teh nyahoeun bahwa ieu can maot istimewa berarti jelema istimewa kan berarti nyahoeun can maot nah aya jelema anu nyahoeun ka bangsa ruhani urang lamun nyaritakeun Habib Lutfi ayeuna kamari Jumat kamari kan keliwonan syahriahan jamaah di Tasik nu sok ka Cilongok aya nu berangkat kan ka ditu minta izin ka kula abdi cenah bade ngiring ngaos ka Habib Lutfi mangga ka Pekalongan 2 mobil lah nyana begitu 2 mobil sampai di lewat Cipali aya nu nelpon salah satu keluarga mendadak maot akhirnya eureun 2 mobil nu hiji musyawarah berangkat ke Pekalongan mobil nu hiji deui balik ka Tasik geus sakitu berangkat bae datang ka Pekalongan
langsung subuh isuk-isuk kepanggil aja Habib Lutfi. Cek Habib Lutfi, emang siapa yang meninggal sih? Kok nyahuan? Cak aya nu ngomong seorang-orang aja. Siapa yang meninggal di Tasik? Tadi kan 2 mobil. Atuh langsung bebeja trek eta bisa nyahuan. Nyahuan. Apan di dieu mah awewe salakina kawin deui ge weru-weru. Lah iya ge. Mengkonon lakine wis rabi maning. Tertanda ruhani orang jauh. Deres tah mah salaki teu kajawan ku pamajikan main serong salaki teh nyaho lain di ranca bango dan jambongo mah geus biasa tah mah ieu mah di luar. Nah ieu bisa teh nyaho kitu ruhani ya Allah ya Rabb. Lamun kula zaman ngaji ka Abuya Cidahu malam Salasa peuting ngosok maca Yasin ieu keur carita ieu mah keur carita kahebatan Abuya lain kula sok maca Yasin ke tabarok ke waqiah lah sabisa-bisa beja Quran teu talar nu katalar bae nya juz amma mah beureun baheula mah talar ku ari mah lam yakunil poho tuh kan coba 5 juta ya lam yakunil aya sia mogok bayar sia kaing buku-buku lagi sok ditangtangan teu talar boro-boro lam yakunilnya nama izazul teu talar cencengan hampura kieu geus kolot mah kieu lain geus kolot tiba heula. Ieu dibaca Yasin dibaca tabarok waqiah nu katalar we nu katalar geus ngaji lah di Abuya. Begitu ngaji di Abuya nyurahnya na masya Allah eta surahanana daripada urang ngalamun ngaji jauh di mobil maning maca Quran Yasin tabarok waqiah eta teh surat Kahfi wah hayu bae cenah du talar mah Quran dibaca ji si maka aing mah apa Buya nyahoeun tah aya jelema nu nyahoeun ka ruhani sakumaha tadi geus puguh Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi ketika beres perang aya sahabat anu milu jeung Kangjeng Nabi ngaberesan ontak Kangjeng Nabi beresan kendaraan Kangjeng Nabi istirahat setelah istirahat aya anu mana maot jana wah kabeh sahabat nu sejen seuri syahadah cek sahabat nu sejen mati syahid cek nyana bunga amat ku Kangjeng Nabi ditingali lah ente cek Kangjeng Nabi teh syahadah ih Tuhan ieu kan syahadah lantaran seperti tadi kapanah ente cek Kangjeng Nabi ngaliri ka luhur ente langsung ditaros ya Rasulullah di mana letak ente syahadahna cek Kangjeng Nabi aya 2 selimut nu kunyana ieu gonimah disumputkeun moal dibikeun moal dikumpulkeun jadi ieu pamalingan 2 selimut barang ditingali bener ya 2 selimut lamun 2 selimut bae ngahalangan kana kasyahadahan atuh kok masih ieu sabaraha puluh karung nu dipaling kunyana ya Allah ya Rabbi tah ieu ya Masya Allah karim aya sahabat ahlu sufah maut begitu maut dibuka sarungna di dia aya sadinar di dia cak Kangjeng Nabi kayu ye seuneu neraka sadinar bae jadi seuneu neraka lantarannya na bebeja nama fakir bebeja nama miskin tapi ternyata aya harta nu disumputkeun lain disungut lain di hati teu jadi ahli sorga itu komo model asa nunjukna lah segitu bae pokona mah surga yang jadi ahli sorga hese ya Allah tah ya aya jelema anu geus puguh Kangjeng Rasul mah Kangjeng Nabi mah geus hese nyaritakeun apal saya ti zamanun berarti kan ditempokeun ku Gusti Allah hijab teh dibuka saya ti zamanun ala ummati bakal datang hiji masa terhadap umat kaula di antarana yuhibbunal hayat wa yuhibbunal maut resep jasa kahirup embung jasa kapaeh kayak di akhir zaman mah resep jasa hirup embung paeh sehingga ku resep-resep na hirup embung paeh embung berjuang
nungaran nyekal senjata tidak perang ngalawan musuh Allah ngaluhurkeun agama Allah embung sebab besi paeh ketika nyaritakeun tentang agama embung nyaritakeun nu bener besi ditewak besi paeh engke di akhir zaman mah kiai ustad santri geus puguh pamarentah embung paeh ge paeh teh embung lantaran ieu kangeunahan hirup di alam dunia teh resep kana dunia embung kana paeh Kanjeng Nabi nyaritakeun sayati zamanun ala ummati yuhibbunal hayat wa yubgunal maut boro-boro kita perang kita berjuang boro-boro kita masantren hungkul ge ulah aya sakola masantren hungkul embung besi teh hirup embung santri cereknya teh lain jelema santri mah setengah jelema ulah mondok engke kumaha ka dituna hese dagang hese jadi pejabat hese dan lain-lain sebagainya ku resep-resepna hirup datangkan nu bener dipake ka embung mantak lamun aya urang lanca bango mondok diseungseurikeun ku urang dieu deuk naon sia mondok ih teu budak teu boga wawasan padahal mah santri mah wawasanana leuwih ti pejabat leuwih ti mahasiswa leuwih ti sagala atuh pasti mahasiswa mah paling nyaritakeun wawasan dunia kumaha politik kumaha ekonomi santri mah kumaha ngajembat di jembatan shiratal mustaqim deh geus lain urusan dunia deui santri mah tuh kumaha caritana engke di jero kubur masyaallah karim kumaha caritana dan kumaha caritana engke setelah maut eta lain wawasan teh jadi lamun Kanjeng Rasul mah geus jelas para syuhada geus jelas Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar lamun urang nyaritakeun kaistimewaana tentang ruhani apa haleun atuh lamun Sayyidina Utsman kadatangan tamu assalamualaikum waalaikumsalam Sayyidina Utsman senyum aya keneh nu zinah cenah cek manehana saat ieu nu zinah zinah naon ya Tuhan zinah mata eta tamu teh tadi di jalan tas neuleuan awewe aya awewe di deuleu kan zinah mata ngaranna kaambeun ku Sayyidina Utsman lah kaambeun lamun ieu ngazaman jeung Sayyidina Utsman geus kieu bae normal teu kuat sakeuna ieu si jelema apa lain sih sakeuna jeung monyet teh bauan ieu sakeuna ieu bau jelema maksiat kan bau teh nya lamun para aulia Allah urang nyaritakeun Tuhan Abdul Qadir geus jauheun sakumaha tadi muhtadi seorang manusia biasa-biasa apaleun ternyata horeganan diurus ruhani sedengkeun awak urang nu diciptakeun ku Gusti Allah jadi jelema sote aya ruhan ketika ruhna kaluar awak urang geus lain ruh deui lain awak lain jelema deui mayit disebutna bangke disebutna roh urangna berhadapan jeung Sang Maha Pencipta awak urangna dibawa ke kuburan teu saha dibawa ke kuburan cenah ieu mah presiden bawa ke kuburan cenah ieu mah menteri bawa ke kuburan kubur anakna ge anakna nitah di kubur bae cenah ieu mah jenderal kubur cenah ieu mah kapten kubur cenah ieu mah kiai kubur bae cenah ieu mah haji peni balangkeun dikubur baik nu teh dikubur kabeh nu kuari siap dan jenderal nu kuari siap dan kolonel nu kuari siap dan lantaran letnan hae nyana anak buahna nu nincakannya ayeuna di abuya di kiai di mama maut muridna nu nincakan kuburanana hae ngan teu cangcaya atuh paeh ge ari anu sok ibadah mah lantaran paeh teh didamba-damba paeh teh sebab deuk istirahat di jero kubur ngeunaheun paeh teh teu salat teu puasa teu zakat geus teu ngaji deui hirup di jero kubur menikmati hasil ibadah ngeunaheun tuh nyaho nya alhamdulillah daek isukan paeh mah ngaji cenah alhamdulillah geus diheula batunya penipu ya jemaah orenganan aya paranti nah awak urang lamun sehat ngeunah dahar asli rarasaanana asli
lamun sehat. Ketika orang dibere jeruk amis asli berarti sehat. Ketika orang dibere semur amis sehat. Lantaran dibere orang anggur amis sehat normal lah ngeunah. Ketika dibere gering ulah gering parah sari awan bere jeruk mulai guys aduh bere sambel dia nggak bunuh aing tuh iya be nyeri huntu ya nyeri huntu ge sabulan teh cager-cager masa sih air nyeri huntu sabulan ya tilo kayak di mana ge paling 2 3 selesai iya mas sabulan encan cager-cager iya teh berarti SMS ti malaikat Israel nu sebenarnya mah geus SMS awak kurang ketika sehat ngadahar naon bae ngeunah ternyata horeng ruh ge ketika sehat baca Quran betah maca zikir betah puasa sholawat betah babacaan betah lamun ruhanina sehat sakumaha jasad lamun teu sehat teu geunah barang dahar jeung nginum kitu kene ruh urang dibere maca Quran karaksa ayat doang haju heuai bae. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal aziz. Shadaqallahul azim. Barang dari TV mah aja sajam 2 jam kuat. Berarti ruhna gering. Gering ya ruhna. Teu daekeun barang dahar. Masyaallah, sholawat 4444. Oh, memeh berangkat. Wow. 444 atuh. Masih kene seuri 44. Masih kene. Allahumma shalli salatan kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tunjina bihi min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bihi jami'al wa tutahhirna min wa tarfa'una jami'il khairat. Akarang sabalik doang geus galentu. Atuh ieu mah lamun dibere 100 paeh jeung magosna. Ruhani dah berarti gering, ruhani dah gering, masya Allah kari. Lamun waliullah teureun-eureun maca sholawat, zikir, teureun-eureun zikir jeung maca sholawat teh, lantaran lazat, ngeunaheun nikmat, masya Allah. Urang nyaritakeun nikmat, urang mah kana kadaharan. Para aulia Allah, para sholihin nikmat mun maca Quran. Ngeunaheun lain cara tadi maca Quran aong-aongan lain, tengah peuting jam 3. Nu tadi ge masalah jang syiar narik-narik supaya orang bisa sekali-sekali sok geura. Supaya orang dia jang ngeunaheun teh soraan ri. Urang mana sih geus kawin teh encan. Haju nanyakeun gitu bae kan. Atuh sanajan geus kawin aya kakarak hiji mah masalah. Nah iker carita jam 3 buka Quran baca sorangan. Tuh, eureun sampai jam 4 terus ke masjid. Seger awak seger, roh seger. Masya Allah. Cuman cerita doang kan urang mah kos gitu. Paksakeun coba kepeting coba ngajajal. 3 udang langsung maca Quran. Quran emang aya hurufan eueuh sih. Geus langsung kieu ngagebleng. Ngagebleng Quran ganti. Lain Quran ganti mata tojos. Ruhani gering. Masya Allah. Dementak lamun di torikoh mah ya perkumpulan para murid khusus temenang ka iluan kuno sejen. Aya nu nanya, "Kiai kok bisa teu ilu atuh ilu bae kami?" Ulah. Kok bisa ulah sih kitu amat ulah? Lantaran nanya deui moal kuat. Nu matak diulah teh moal kuat ya zikir ge kan sampai 10.000.
tadi zikir 100 mereka adalah geus goyang illallah illallah nu digigir kula bagian illallah illallah kula geus boga rarasaan ieu budak kudu dibodem ya illallah kadang 100 geus illallah asal 200 geus usoraan atiga calangap tol geus 200 lah oh 300 diimpus nu bantak ulah ge sok aya jelema hayang milu ulah di perkumpulan-perkumpulan khusus teu meunang milu lain diulah nanaon boal kuat sebabna ruhanina gering kene. Nah ibu lamun teh mah ieu awak gering ka dokter ruhani gering teu pernah ka dokter wayana nu teu kuat maca Quran embung maca Quran teu kuat zikir embung zikir teu kuat maca salat embung maca salat berarti ruhna gering bawa ka husada insani suka bawa Waalaikumsalam dari mana nih Ranca Bango siapa nama saya Sarwiti sakit apa Sarwiti ini saya kalau baca Quran kagak mau aja dok hah iya baca Quran kagak mau ngantuk aja terus zikir juga sama ini saya mau berobat ini mah harus ke Grogol cekin aja lain jurusan cekin ya Allah ya Rabb. Nah iyalah ruhani Masya Allah mentak kisah Kikil Balkhi Syakikil Balkhi nyarita di Nasoihul Ibad tolabna khomsan fawajadnaha fi khomsin kaulan neangan 5 perkara ternyata kepanggih di 5 perkara tolabna tarkadzulub kaula neangan supaya ninggalkeun dosa supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana ternyata fawajadna kaula manggihan fi sholatid duha kula manggihan di sholat duha ternyata lamun urang sering sholat duha sekali 2 kali 3 kali poe sapoe 2 poe terus bae setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah embung nu ngaran teu salat sanggeus teu salat embung teu berjamaah eta balukar tina salat duha bakal dibere ngeunaheun geura ge eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balkhi ngeunaheun sacara ternyata tina hasil duha ngawarung mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna anu balanja Masya Allah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh henteu siapa tuh inget ka bangkrut bae sih henteu lamun tani Masya Allah subur tanina ieu berkat salat duha eta nu kos kararatina mah geus biasa tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub embung urang ngalaksanakeun dosa bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1 nomor kedua tolabna dia al kubur kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan fawajadna ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail salat tengah peuting tahajud begitu salat tahajud Allah kula loba-loba jang urang Ranca Bango mah 2 rakaat bae 4 besi gering 2 bae 2 daripada engke gering dibawa ka mantri kunaon saya mabok tahajud sakitu 2 bae sholli sholatat tahajjudi rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar syaratna sare heula sanajan sakrajep lamun hayang salat penting tapi can sare cenah kiai witir 11 rakaat witir geus cenah kiai ibadah mah biasa salat hajat ge geus cenah kiai salat tasbih ngomong doang geus ya keur dongeng doang ieu keur dongeng geus di mana nyaho ngaran teh nyaho rupa soal salat tasbih nah mun can sare salat mun geus sare tahajud sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat nah ketika diasupkeun ke jero kubur Masya Allah
cak batur ieu kubur teh poek ternyata caang nanya Ki Basurudin nanya ka malaikat kok ieu cang amat oh ieu tahajud Masya Allah begitu aja pede paeh kan poek nyana nanya ka malaikat cenah caang iraha maneh tahajud kula sok tahajud cenah ieu penting teh ya wal penting tahajud tahajudnya karena Allah apa karena karung kajahoan kan aya kerna-kernaan lillahi ta'ala Masya Allah lamun urang tahajudna 2 rakaat tarolah 10 watt lamun 4 rakaat tadi 5 watt kuari 10 watt lamun kuari gedep rakaat wah 20 watt Masya Allah lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt waduh caang di jero kubur teh kapanggih ku kisah Kigil Bakli fawajadna fi sholatil lail saang kubur teh kapanggih dina salat tahajud mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat be kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud barang teh tahajud sare deui subuh korban jam 7 ay tahajud ay subuh koboan usolli fardhu subuh koboan ieu teh beres padi aya jelema nu kos kieu nya lah ieu Syakikil Balki jaritakeun fawajadna fi sholatil lail ya Allah ya Rabb talabna su'ala munkari wa nakir kaula neangan pisalametkeun jang pertanyaan malaikat munkar nakir tingali ku kaula pagawean ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an kapanggih ku kula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran ya Allah ya Rabb lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nama tamat Quran teh beurang satamatan penting satamatan hese ngomongkeunana tak kos kitu mah kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunat tahajud di rakaatin Allahu akbar rakaat awal ti alif lam mim datang ka surat kahfi rakaat kedua ti surat kahfi datang ka qul a'udzu birabbin nas Masya Allah karim kabelah dieuna sarakaat satamatan 2 rakaat satamatan kita sih kubangun ngukur nanya kumaha macana urang lamun keur sajuz setengah jam benu lambat setengah jam berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji cepet atuh diajak kan angel setengah sajuz teh ya 5 non gitu ngaranna setengah jam kuari 30 juz cepet sabaraha jam 15 tahun nu bener sih hitung coba bener kok iya bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui alamna nu beda horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat di alam luar syariat mah eueuh ieu berang peting jam ngancelok ke alam eta seperti kos gitu aya kene ku ari ge nu seperti gitu teh aya kene kiamat lamun nu kos gitu anu kos ku baca na kiai eta anu lamun hayang ka Mekahna dideketkeun teu ngalengkah salengkah mantak jangan gilir ge teh kudu naik mobil atuh jangan nu gilir nu ngora dideketkeun ngalengkah ka dinya nah nyaho-nyaho mandi bae geus dinu kolot blon teh jelema nu kos kitu nya tah ieu oreganan maca Quran maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia Syakikil Balki ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran
eta ditanyaku malaikat Munkar Nakir babarieun jasa. Allah geus teh hese. Jawab ahli Quran. Jelema talar Quran. Setelah talar Quran, ustad. Geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo. Quran teu dibaca jadi calo tanah. Quran teu dibaca 10 tahun nyana nyaloan, akhirna Quran poho. Boleh bejakeun. Begitu poho, ada bebeja ka kula kiai. Aduh, cenah kula ieu talar Quran aju. Kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu. Quran poho cek cenah ieu. Ku kula rada dicarekan, talar deui. Awas ya lamun sampaikan ka paeh haju ieu Quran can katalar siksa sekolah teh. Hafizul Quran cilaka ya lamun datang ka paeh henteu kembali deui. Teu kudu dicaritakeun hadisna. Waktu langsung we nyana balik ka mana alar deui Quran. Oh, dimulayan deui terus. Encan kaburu katalar maot. Jelema teh maot bae. Salat kubur di tukangan imah wasiatna menang meureunan satahun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun majikan anak. Nah laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge pindahkeun geus kuburan maka ditu ka wakaf digali masyaallah eta awakna dampal eueuh dagingan engke bitis datang ka tuur aya tuur eueuh dagingan ka dieu enclok-enclokan belah dieu eueuh dagingan belah beuteung aya saeutik belah tukang ka dieu eueuh dagingan tah eta hafizul Quran nu poho disiksa tah ulah nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa ketika digali kuburanna beleger padahal jelema bodoh ikhlas waktu ibadahna geus lain saeutik ka makos kitu mah loba aya jelema kiai beledegan kiaina wah hebat jasa begitu maot bau mayitna ge. Lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru abah guru urang sararea nuanieun kan mandiat nungguan abah begitu abah datang karak di pandiat nu bantak teu wani kunaon seungitna luar biasa masyaallah seungit aya kiai tilu kiai nu ngundang kula encan di pandian bau encan di pandian geus bau kula nanya ieu pagaweana salian nyai naon sih orenganan ngeridit-ngeriditkeun atuh pan ieu mah nya ngeridit atuh geus ka apa ieu mah geus pokona teu bisa kuku bae teh mah jero teu tanggung jawab geus pokona seperti eta ya Allah ya Rabb. Lamun guru kula di Garut geus hese caritakeunana seungit bae jadi kubur memehna ge kula nyana hayang di pandian memeh maot hayang di wuduan ku kula di isangan di pandian di wuduan terus dibaringkeun bebeja ka kula lamun aya nu salam ulah dijawabnya bener anu assalamualaikum kadenge kula di luhur kasur nyana nu ngajawab salam bisa nyaho kitu untuk teu lila maot lah ngeunaheun ningali seungit sababaraha kiai seungit tapi asa babaraha kiai bau tah nu ngahalal-halalkeun bangsa duit bank riba terserah endek mangga bae endek heheg bae cuman seperti eta tah urang garan bakal maot bakal pae kiai bae geus kos kitu komo si ieu geus teu kudu caritakeun jakuarina ge geus kaambe can maot geus kaambe atuh kumaha dengan tak kukula diajak ka mamana ge pamajikan tilok nanyakeun tilok naon tilok sugan telepon pamajikanna kiai aya salakin ya tilok anyana tilok deui geus dianggap paeh ti heula orangna lain paeh jelemana paeh etana lah pokona mah geus dicak pamajikan geus mangpaatna ja tah nomor kahiji nomor kadua mantak maca Quran kade ibu si kade aduh cenah geus kaburu teu bisa ja baheula mah teu belajar naon nu bisa kuari bisa cenah kulhu Quran kene geus baca kulhu saloba-lobana ulah kurang ti 200.000 jadi atakah eta kulhu jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka teu kumaha coba cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tenden make batu hiji
Wallahu akbar 200.000 200 batu bisa pakai ngabangun imah eta. Tah iya nomor kahiji guys, nomor kedua, nomor katilu hiji tadi ka naon gitu ngaranna, nomor kahiji neangan naon tadi, nomor kahiji salat duha neangan tarka dzunub, nomor kedua dia al kubur, nomor katilu soal munkar nakir maca Quran, nomor kaopat talabna ubur sirat kaulan neangan supaya lancar di jembatan Siratal Mustaqim, neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fissaum wassadaqah kapanggih di puasa jeung sedekah. Ya Allah ya Rabbi, jelema anu sok puasa di luar Ramadan Senin Kemis komo terus-terusan puasa tapi lillahi ta'ala ulah hayangna naon aya nu sok puasa tuh aya 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok. Tah itu lain puasa nu kos kitu, puasa karena Allah. Aya santri 7 poe 7 peuting puasa bae bukan lagi cabai rawit pohara jasa siek puasa naon sih hebat amat pasang-masang sarwiti aing goblok ceuk sarwiti ditanya nyiduhan ka aing ayo poterkeun ku aing sia tasbih ya Allah atuh lain puasa kos kitu lain ya sarwiti mah teu kudu puasaan ku ari mah bawakeun mobil beat motor lah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat. Masya Allah, tapi kadang-kadang aya sih awewe teh dibawakeun mobil ge embung bae, tapi begitu diputarkeun Izqala Yusuf bae, Masya Allah. Mana Kang Pendi? Emang enak. Ya aduh, abdi rindu jajan teh. Mana Kang Pendi mana? Jajan. Jangan keluar pede teh, horenganan make bata jeger bae. Sia ngaganggu aing bae. Ya Allah ya Rabbi. Nah iya ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kabeh urang bakal ngajembat, justru ngajembat teh orang ayeuna urang kuari keur aya dina jembatan Siratal Mustaqim kuari ngajembatna anu kuari sering sedekah nu kuari sering puasa eta ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim. Nah Masya Allah aya anu sakilat kos kilat datang ke surga, aya anu kos manuk plek langsung datang, aya anu kos kuda sat datang ke surga, aya anu lumpat plek aya anu lempang aya anu ngesot tapi tetep bae datang, aya anu kakarake salengkah dua lekah gejebur iya jalan ke gejebur bagus tadi awal aduh keadaan ada kumaha tuh sedekah. Masya Allah can nyorang kula ngadenge di pondok anu ngaluarkeun zakat di saya hiji penny jajan orang malah mah zakat batur dicokotan. Aya jelema ngahadiahkeun kipas di masjid. Masya Allah maot tiis di jero kuburna kan ditanya, begitu ditanya maca Quran osok ieu tiis daun ieu tiis teh maneh baheula ngajariakeun kipas di masjid. Masya Allah hanjakal teu AC cekna teh aduh nyaho kieu mah da ieu kipas-kipas anu kuari dinikmati di masjid tah kuari maneh nu tiisna. Masya Allah alhamdulillah cek tiis kan sedekah ieu dak jelema ya Allah ya Rabb Mang Haji kula ieu can dahar ti kamari ya tah bere tah aduh dulur kula ge ieu teh sararusa tah dibere tuh batur anu keur sempit hatena kemudian dibere jembar hatena ngenyebrang di jembatan Siratal Mustaqim na babari datang ka Haji Pendi, Haji kula ti kamari can dahar saha ye tu lain dahar sia teu kuat coba lain dibere di ada ini ka aing dinasehatan ku aing ye aing jelema hirup mah ya sing hadis ya datang ka sia teu dahar berarti kan kudu usaha jelema kan keur lapar dibere nasehat
lapar mah beres sangu lain nasehat nya geus kieu bae tukang nyekelan batu mana ya ku aing aya sia ku aing sia diwewelkeun sia ku aing Masya Allah jelema butuh dahar bere dahar nasehatna jelema butuh ilmu bere ilmu nasehatna jelema hayang kawin bere awewe nasehatna nah ieu aya jahe kemudian hayang kawin bere lalaki eta ngaranna nasehat siap siap hayang atuh sanu hayang awewe kemudian nyana pamajikan geus ngusir tah ieu nasehat lain ceramah nu asli mah kumaha kebutuhan Masya Allah karim nah ieu uburis sirat kapanggih ku kisah kikil barki ternyata 2 hiji puasa nomor kedua sedekah sebab eta adalah sarana pamereti Allah jang nyalametkeun urang ketika urang jadi jelema sugih kiai mah meureun zikir penting teh kiai mah maca Quran santri mah meureunanan sholawatan aing mah sakieu ayana lah aing mah endeuk ngagunakeun sarana nu aya ti Gusti Allah dititipan harta nah petakeun ku urang parkir miskin mana yatim piatu masjid mana nu can anggeus tetangga mana anu butuh ya Allah pondok pesantren mana tuh pan ieu mah aya masjid ge anu datang maji ieu keramik dan can bejakeun ka masyarakat sok geura saha anu siap karo kemang Haji Panderi tuh panjeun mah teh atuh masyarakat geus beres kabeh aya kene kakurang maji aya kurang mangsa 10 meter kan coba nu sejen heula sejen heula beres leuwih duitna leuwih ieu mah Haji kadegeun duitna basah tokoh masyarakat kos gitu nah lamun tadi jelema mere kipas ai prak di pondok papan kipas leungit barang diteliti barang diteliti si eta nu nyokotna ya Allah laporan ka kula kiai kumaha cenah naon batur mah kan jariah kipas ieu mah ku Haji Pendi can dicokot atuh teu aneh boro-boro kipas kotak masjid ge pan laleung geus tah ieu si hade ya si hade nomor kaopat baca Quran jang soal munkar nakir jelas tamati kisah kikil balki nomor kaopat ka tilu nomor kaopatna ieu sedekah jeung puasa urang teu kuat sedekahna tiis bakalna di jero kubur teh urang loba sedekah teh ya Allah ya Rabbi di jero kubur ngeunaheun tiis nanya orang ka malaikat aya titisan ieu kipas aya tiis nu ieu tiis sa ieu ngabungahkeun fakir miskin Masya Allah ieu nu pohara jasa tiisna tatangga ieu pohara jasa ieu tiis pohara amat kahandap-handap tiis ieu keramik masjid ya Allah ya Rabbi geunaheun jasa sedekah ke lancar di jembatan Shiratal Mustaqim kalima tolabna zilal arsy abdi neangan iiuh aras ke di akhirat urang kepan dikumpulkeun di mahsyar kiamat baas udang ti kubur berangkat kabeh ka mahsyar panon pengan sadeupa sakieu deuk kumaha sakieu langit kaopat panas pahar engke mangan sakieu satangtung panas aya nu kesang teh liput aya nu kesang datang ka mata nu kesang datang ka irung nu kesang datang ka sungut nu kesang datang tergantung kumaha amal-amal masing-masing panas tah engke aya anu seuseurean we batur mah kapanasan nya mah kieu malah meneangan rokok di Samsu aya rokok we ceuk sia ngayakeun rokok di akhirat pabrik lagi sareueuh emang aya naon tenang batur kapanasan ku ieu teh cak sapanas dan teh ceuk tenang ya Allah ya Rabbi ku geunaheun horeng kapanggih ka iuhan zilul arsy teh ku kisah kikil balhi kapanggih ku anjeunna talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras jang ngiuhan jaga di mahsyar ternyata fawajadna kukula kapanggih iiuh tersebut horenganan tina zuhud
tina ulah pati resep kana dunia. Tah ieu mah hese jasa ieu. Hese jasa ieu mah boro-boro pangkat dolain kiai-kiai ge resep jasa kana dunia. Ih, warat. Nah ieu terakhir supaya direnungkeun ku urang ulah pati resep teuing boga mah pamere Allah. Hese ditahan jeung ditolak. Tetapi ta'alluqna hate terhadap dunia ieu nu kudu diarahan. Nu mantak jadi kiai padu bisa ngaji mah gampang, tapi ieu ngaleungit-ngaleungitkeun resepna nu hese ge. Masyaallah mantak kula geus sababaraha kali ngomong ge kula geus teu dibere teu resep ieu ngaji kieu teh dibere teh lillahi taala. Nu sababaraha urang ulah. Nu dititipan ulah ieu ka dieu ge geus embung aya anu matang puluh jadi 60 ku embung, aya nu 100 jadi 115, 7na jadi 15 ku embung sabenerna mah. Ieu ge mun bisa mah embung. Ngan kula inget ka Abah Haji Sukari keur hirupna jeung sajabana ieu mah dorong doa bae. Barang datang ka dieu ieu mah lain matang puluh mah kos muludan. Berarti keluarga nu teu nyahoeun ieu. Kunaon muludan ieu matang puluh mah tuh urang we ngariung tek terus berkat we sabakul kan beres. Tuh ari geus ieu mah deuk kumaha kaberkatanan ieu jalobaan. Ngan meureunganan jelema di dieu ge meureun hayang ngaji tah sakumaha tadi tah nya bukakeun mata hate urang. Saenggeus tah bukakeun pelakeun geura cinta urang ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belah dina pelakeun ahli-ahli Allah di jero hate. Sebab eta lah anu ngajadikeun cukang lantaran kasalametan urang. Petunjuk anu tadi lain sambarangan. Awak urang supaya sehat, gering saetik bawa ka mantri ka dokter, ruhani urang ge sehatkeun. Ketika ruhani urang gering maka kudu didatangkeun ka ahli ruhani supaya urang resep salat. Lamun para aulia Allah salat teu eureun-eureun, para sholihin salat teu eureun-eureun, maca Quran ngunyem bae di mana bae, komo nu talar Quran, belah dieuna nu zikir maca sholawat, ruhanina meureunanan sehat. Ketika awak urang ruhani urang teu sehat, tanyakeun ka diri urang, beuh meureun loba jasa panyakitan roh urang teh. Ketika taluar ti awak urang, khuruj ani ruh maut ngaranna. Roh urang anu tadina bersih kuari dangkal lantaran loba karesep jeung nuturkeun hawa nafsu, berhadapan jeung Gusti Allah na bakal teu ditarima ku Gusti Allah. Ieulah anu bahan jadi renungan. Geus ulah ngarenungkeun saha nu bakal jadi presiden, ulah ngarenungkeun saha nu bakal jadi menteri, ulah ngarenungkeun saha nu bakal jadi gubernur, ulah ngarenungkeun saha nu bakal jadi bupati, ulah ngarenungkeun kumaha dan kumaha urusan batur. Renungkeun diri urang ketika urang maot bisa tah henteu ngajawab pertanyaan munkar nakir. Ketika urang maot sempit apa lega sih kuburan urang. Ketika orang maut nu datang malaikat amal kasep apa goreng sih engke berhadapan jeung urang. Ketika orang maut di jero kubur nu aya nu dibikeun ka urang naimul qabri apa azabul qabri. Seperti etalah renungan analah geus bae ka batur mah batur bae anu neuk jadi inohong. Ja urang geus sababaraha kali ganti presiden urang mah kieu-kieu bae. Ketika batur jadi presiden sugan urang ranca bango haju di Sararumbang jante. Ente ketika batur jadi presiden sugan atuh ieu sawah ngabagusan ngagorengan kumaha urang keneh bae. Maning kembali deui nyana urang mah urang salametkeun diri urang ulah terkontaminasi ku urusan-urusan kos karar itu. Yuk urang babarengan menuju ilahi, lempengkeun hate urang, tauhid urang ka Gusti Allah, belajar resep ibadah ka Gusti Allah. Sebab loba jasa carita adu di mautan ku Gusti Allah ngadadak komo lamun urang nyaritakeun palu lain ngadadak deh berjamaah ribuan jelema per detik ieu masih keneh disangsikeun jelema di jero na paeh apa encan. Sebab jeritan-jeritan kuari makin kadenge, jeritan-jeritan nu kuari katimbun tadem
makin kadenge cerita-cerita dahsyat dan luar biasa. Maka dipertanyakan itu maut apa encan sih di jero jelema teh. Dipertanyakan ku ari teh terus dahsyat jeritan-jerit nu geus kaluar orok, nu geus kaluar ibu-ibu. Seorang ustad geus kaluar ku ari. Nyaritakeun di jero teh can pararae. Sedengkeun ku ari teh geus dijadikeun monumen, moal digali. Keputusan pemerintah setempat deh kumaha coba. Jelema di jero uyak-uyakan keneh. Siksa Allah. Nah ieu mah keur carita urang mau nyaritakeun kunaon jeung kunaon jeung kunaon geus nyaraho kabeh. Geus ulah nyaritakeun eta mendingan renungkeun diri urang mun aing isuk paeh amal aing nu mana nu bakal ditarima ku Gusti Allah. Sakitu bae. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yuk urang doakeun Abah Haji Sukari mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, ditarima amal ibadahna, dilegakeun jeung dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Dulur urang, bapak urang, emak urang, kumna ahli-ahli di dieu khususna umumna nu haladir di dieu, bapak urang, dulur urang nu geus marot, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dicaangkeun di kuburanana, dilegakeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang nu can maot mudah-mudahan husnul khotimah. Mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sakitu bae pihatur tisib kuring hapunten tina samudaya kalupatan sareng kakiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Bana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.